di mana eta teh? Apa tirakat, apa di kadangan, apa di masyarakat. Saya. Terus segi jalmi teh tuh tinggal aya tangkal kai, anu dina eta tangkal kai teh aya manuk anu waktu leutikna murah, potong jam-jamna, potong sampean eta si manuk nepi ka teu bisa ka mana-mana, tapi awakna ngagedean sarua jeung batur-baturna. Manggi Tuhan. Eta si manuk teh ngati mana cenah eta manuk anu potong jam-jamna teh make meunang tuangeun. Pan Allah mengarizkian ngalangkungan batur-baturna anu liar milari katuangan sabada warar bari jeung ngarampi teh nyarana tuangeun ka manuk anu tadi teh anu potong jam-jamna tadi dipasian ku batur-batur. Pak Kiai dugi ka ungut-ungutan laras. Tapi lamun mah hidup di piwara ini, nah mending jadi manuk nu bisa hiber bari mawa ker batur, atawa mending jadi manuk anu meunang wae rezeki tapi samilana diberean wae batur. Si kira-kira muliaan mana? Kanjeng Nabi menyebutkan ya dulaul ya khairun min yadi supla, yang pananan nu diluhur teh langkung mulia daripada pananan anu dihanap. Artina nu mere teh langkung mulia daripada anu dibere. Ya hartosna supaya urang megatkeun jalan syariat. Jadi sadar rupiah perlu aya syariat gitu Pak. Wal haqiqatu bila syari'atin fahuwa tazakka. Lamun dina urusan berilmu urang berhakikat tapi teu ngajalankeun syariat maka hukumna zindik. Ibarat urang menakan sawu tapi teu jeung cangkangna. Komo diburuan gitu. Atuh pinu keusih. Batur oge cenah syariat itu digawe. Tapi cantan tu dugi ka hakikat teh bae. Ngan lamun urang bersyariat teu tembus kana hakikat kade teh. Sabab asyariatu bila hakikatin bahwa tafasah jalma anu bersyariat tanpa berhakikat hukumna pasek. Manawi tukang gaduh pasekon teh pasek, pasako yapsuku pasekon pasek, artinya bisa bebenah batur ari sorangan amanawi syariat nuturkeun ku hakikat. Sabab syariat din hakikat teh ibarat cangkang sareng besi gitu. Padahal insya Allah orang muhasabah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantena ngajalankeun parentah Allah khususna salat 5 waktu. Andai kata salat 5 waktu dinamian syariat, maka Kanjeng Nabi itu pernah ninggalkeun salat 5 waktu. Ngan Kanjeng Nabi mampu tina salat 5 waktu teh ngajalankeun hakikatna tina salat. Namun hakikatna inna sholata tanha anil fahsya itu munkar. Saya dosa salat teh nyegah tina perbuatan keji sareng perbuatan munkar. Lamun mah jelema salatna teureun tapi korupsina ngeureuyeuh. Salatna mah muhun. Mangka batur sirik pilih dengki ire panas tren lupa obat semua teu kaobat teu payaan nemeh ngajalankeun syariat salatna tapi teu jeung ngajalankeun hakikatna maka ancamanana fawailul lil
anu diancam ku neraka wel padahal sok salat allazina hum bi sholatihim sahun nyaeta jalma-jalma anu sok salat tapi dirina poho marukan lain tukang sholat. Sok sholat dan poho sebenarnya lain tukang sholat. Ini kasabah cairnya saat nusagaleng teh besi kucahi bingung padahal batur teh satu putih teu sareta beneran didodor. Batur teh sapoe penting jebut teu sare ngalakan di kaping 5. Kabanjiran pedangnya anak di losong. Seueur atuh aya anu keong. Tapi ayat mutatana setanna loba dederna padahal tatana ge boga aya maneh mana dibelaan bikin belaan bener dipelakeun ka kemanehanana padahal salat teh hakikatna tanha anil fahsya wal munkar. Oke, salat kena dijanjikeun tarekat. Kan sholat tidak ada jantan tarekat. Nah kumaha sholat pakai jantan tarekat pas saurang jeung Nabi. Yang sholat itu silatul abadi wal khalqi. Yang sholat itu penghubung antara si makhluk sareng sang khaliq. Maka eta disebutna jalan ari jalan teh namina tarekat. Kata Nabi supaya naon salatna dilaksanakan secara syariat, salatna dibuahkeun dina hakikat, salatna we dijantenkeun thariqah supaya buahna pisan dina marifat. Di mana-mana terus marifat, nah tadi teh kabagi apa marifat. Jadi aya marifat dan aya marifat sifat, aya marifat asma, aya marifat afal. Tadi mau dibahas-bahas ternyata marifat asma. Jadi asma-asma Allah anu 88 supaya bersemayam di nama urang sadaya janten bersifat dina kahirupan kurang sadayana. Jadi berulasa kasihan berduhani. Karena gitu fitrahna manusia. Sama pengulang ayam apal manusia kan ciri nate kedah ebrepri kamanusiaanana. Sabab bisa jadi wujudna manusia tapi sifatna sifat iblis. Wujudnya bisa jadi manusia tapi lalu sifatna sifat-sifat iblis. Manusia bungkusna bungkul tapi sifatna mah geuningan sifat iblis. Nukumaha iblis sifatna apa wastakbaro wa kana minal kafirin. Sombong, budego, kolontor, hesek di elinganana padahal iblis ge sadar yen dilakukeunana teh salah. Marukan iblis teh apaleun kana bener apa? Ya puntennya lamun ditaros masalah marifat buat teuing iblis jeung urang teh marifatan kene iblis. Iblis berdialog sama Allah. Nalika iblis diusir ku Allah di surga kulantaran teu daek sujud teh ka Adam. Ya malaikatis judu li Adama pasajadu ilah iblis. Hai para malaikat sok sarujud arakeun ka Adam. Berat-berat para malaikat sarujud sadayana. Kecuali mungkin nyata iblis sabab apa wastakbar wa kana minal kafirin. Sombong betul waong di golongan jalan-jalan kafir. Barang diusir ya iblis ku Allah Subhanahu wa taala maka cek iblis wios abdi diusir ku sadina. Ngan abdi paparin tempo paparin kasoketan. Sangkan abdi bisa nagoda anak incu. Nah begini ada.
Ditanya iblis ku Allah nang sabarna maneh sombong. Jawabna anna khairum minhu, sabab abdi langkung mulia daripada Adam. Abdi mah dijieun tina sunu, Adam mah dijieun tina anu manya seuneu, make jeung sujud kana anu mata sombong. Itu apaleun bener apaleun salah, tapi kulantaran kasombonganna ngajadikeun dirina kitu. Anawi wujudna manusia lamun sifatna iblis ieu punten. Silakan koreksi sadaya. Manawi koreksi, teras kurang sadaya. Man talaba maulana bil ghairi nafsin, faqala dhalalan ba'ida. Sing sahaja anu neangan hakikat ketuhananna luar tina dirina, maka itulah kesesatan anu nyata. Maka neangan tong jauh-jauh deui. Itu ciri nama dina dirina we sungsi diri suai badan kotek tak badan sakujur saha atuh urang teh keur naon atuh urang teh rek ka mana atuh urang teh rek naon dibawa ku urang teh. Sabab hakikatna manusia lamun disusul tina kajadian asal geuningan hina, sabab diciptakeun tina setetes cai hina disebutake cai mani. Anapun cai mani lamun nyanak sagelas ka pasar moal payu, tapi pimerieun mah 2000 di balesen nomri pihayaman bayu no hayam, tapi ari pijelemaeun moal bayu boroning batur kudu meuli atawa dibere sorangan urut da geuleun jeut dina ini urang sadaya geuleuh asal urang sadaya sok komo lamun ayeuna dina ngarandapan hirup jeung kahirupan teh betah nyicingan dina pikageuleuh. Carekeun wae hirupna teh, bil omongkeun wae hirupna teh, cawadeun wae hirupna teh. Hesek kana bener teh. Padahal apa? Khairukum anfa'uhum linnas, sebaik-baik anjeun teh nu bisa ngare manfaat kanggo kepada manusia. Manawi rumusna orang Sunda mah gitu, tancemkeun we tangkal jasa, dahanan kuningeun, daunan ku asih, buahan ku ikhlas, akarna mah tauhid we ka Allah Subhanahu wa taala. Manawi bismillah, walillah, wabillah, wafillah, wa biidnillah disilingkeun ku pendahulu urang di payun di luhur masjid teh sok aya balimbing anu dikeureuh disimpen saperti bentang lantaran juruna 5. Sok terkadang jeruk sapasi mereka kudalang dia mau kakawen balimbing lan jeruk mandi silik keur diri sangkan urang apa di mana asal kernaon reka mana saha nu bakal dituju ku urang sadayana. Tancapkeun we tangkal nama jasa. Di mana nancapkeun tangkal jasa? Tekeun we teu kudu meunang punten di batur, teu kudu di sanjung-sanjung ku batur, teu kudu di elung-elung ku batur. Dan Allah cukup nu maha munina anu nyaksianana kana satiap perkara nu urang diamalkeun sangkan eta perbuatan teh jadi tangkal jasa. Dahanan kuningeun nalika migawe eta pagawean teh maka sarangan muka tulusan muka ikhlasan ulah aya sifatnya runyul sangkan papada teh samilana minum ka urang teh lamun ambil di Batu Rahman kami jangan gini terdepan jeung bapak-bapak nyamar gina mari bapak-bapak di mana abis sumping teh saromeas
tadi maka tuturkeun ku daun ikhlas. Daun ikhlas mah. Si ikhlas gitu. Dalam saya kurang apal ngaos burungna di kontanan maka harus zikir. Lamun saya kurang apal salat burungna ku Allah di kontanan. Saur pangarsan. Pak Ustaz subuh mana bapak-bapak urang berjamaah anu angkat berjamaah aya paket sembako jeung artos 100.000 minum anu sahabat teu katinggal eta buruhna jeung teu dikontankeun jiga teh ku Allah ka urang sadaya manawi hare-hare kana sami tanggal jasa dahanan minum daun nasi buahna ikhlas. Tanggal jasa dahan minum daun nasi buah ikhlas. Maka akarna tauhid sangkan urang sadaya teu bengkok sila sinem mubah wungkul mangeran jeung ibadah teh ka Allah Subhanahu wa taala. Para sepuh anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan urang singkat ieu teh sing janten muhasabah. Khususnya kanggo abdi pribadi, umumna kanggo sadayana para sepuh anu hadir dina ieu waktos. Luhur sampurna bae carina, bobot sapanon sareng sampakan. Dada cukup luhur aja barangkali kun masyaallah wa da makanan apunten kasadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.